Itu eueuh pisan dahareun di imah teh keur sagala arah eueuh teh. Lah, lumayan aya we lah. Amis tapi gedang teh teh. Lumayan dipipir ya ilmu madu cenah gede ka dahar gedang teh. Rek barang beli ka warung sagala eueuh duit ke eueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe, Ya, keur ngopi naon, Kang? gedang ya sopnya. Wah. Sehat, Kang? Alhamdulillah saya nama. Urang nu rada halus mah euy. Ngomong-ngomong mana yang tadi kabeh dia? Beda aing murungnya. Hah? Murung beda. Buat duitnya. Urang ada aing nawangsa ayeuna ngadenge takbir teu pantang geuning hawar-hawar. Lalu ngari takbir aya mah lebaran ge lebaran haji Ieu ieu. adatnya deng urang lebaran nawangsa urang. Gitu urang udah ieu meni sakapung mah hayang ceurik kitu ayeuna teh da urang teh. Atuh kari cari, kari ceurik ngong di dieu hareupeun urang. Wah urang kieu ieu teh Kang euy hampura pisan Kang nya. Nya. Da meureun ka saha deui ai lain ka di dinya mah. Jadi maksudna mah minta tulung. Lah gini apa? Hah? Ning apa? Sugan bae. Ning apa? Urang mah seuri ge ieu teh urang teh seuri ge seuri maur geuning Kang. Mun aya mah tulungan atuh aya duit yang adu butuh keur isuk pisan euy. Duh, aing boro-boro sugan duit atuh da urang usaha nya keur bangkar kieu. Deng urang Tembang kai pandi ditu tuh. Eueuh nu kolot kaina. Sing karunya Kang urang ka tempona kapan ieu mending nguyung kieu beda jeung ti sasari. Sabaraha dibutuhna da urang mah. Ai gede-gede kitu sada urang sok sieun hese mayar geuning. Da ai hutang mah wajib dibayar kudu jeung deui ari aya mangan nu boga hutang ge anu ngahutangkeunana ai urangna teu boga rek kumaha. Ari ngarang-ngarang barang ieu mah da lupa kudu dibayar. Hampura we man panuhun mun aya cenah lamun teu aya pangusahakeun atuh Kang. Jadi maksudnya ka dia teh jadi butuh duit. Teh kumarin jem 200 mah atuh sugan 200 mah. Ya urang mah lain sing ngecomnya com. Urang teh boga duit saeutik kena dipat-empet. Urang teh bisi eueuh kajon maksudna beas. Gitu cek tadi mah jang cadangan. Tapi dari didinya ayeuna keur pepait mah cek istilahna. Urang mani ayeuna ge mun hayang ceurik geuning Kang udah kubutuh geuning. Teu tega urang teh. Kan urang ada 200 mah eueuh cum urang teh. Ngan aya 100 urang mah. Eta ogenan urang pedah kamari aya nu dita itu tuh naon teh ngadukeun balong. Butuh 200 abi teh Kang. 200 mah eueuh bener urang mah mun 100 mah ya insyaallah meureun. Nya lah meureun keur main lah 100 ge heula 100 ge. Ai 100 mah aya ye. Heeh 100. Wayahna pisan Kang tulungan abi ye. Kan untung urang can dipake cu. Wayahna eta Kang. Tuh. Kan 100-100 na urang. Da wayahna dak dipake mah. Kan meureun abi meureun gancang ditampa we Kang meureun nya. Nya. Ngan anu sakumaha perjanjian meureun abi kitu meureun nya Kang. Nya. Meureun ka Akang meureun abi janji nginjem teh 200. 200. Kali Akang meureun kurang 100 ka abi meureun. Gitu. Oh jadi maksudnya kekerek nginjem 200. 200. Coba ku ayeuna di urang aya 100. Jadi 100 deui. Kerek iraha eta kitu nu 100 heula. Nu 100 deui mah meureun paling-paling urang arek nginjem ka dulur urang atuh isuk panginjemkeun urang hade. Ieu nuhunnya Kang nya, ngabeh ditampinya. Berarti Akang boga hutang 100. Boga hutang 100-nya. Heeh. Wayahna Kang, da lain ieu ngan mun aya mah nu 100 deui. Wah ieu. Urang mah atuh ayeuna ieu. Atunya heeh meureun kurang diusahakeun pangusahakeun. Kang nuhunnya Kang nya? Nya sok. Kade 100 deui ye. Nya keun meureun isuk burit we ka dieu deui isuk. Kang. Nya ieu. Aing boga kariput teh. Aya di bae geus ti urang nu boga kariput teh. Munang milik 100 sakitu. Eun. Aing jadi kagok euy ami jadi jadi pamikiran ya kira 100 deui. Naon-naonna nu 100 deui rek iraha ieu isuk we pabuburit ka dieu. Lah urang mah hayang jongjon mending ayeuna Kang. Tah Akang pan tadi boga hutang ka abi 100. Tadi urang mah 200. Heeh, aya ieu 100 ye can balik hutang aya 100. Can dikamanakeun ye. Akang teh boga hutang 100 ka abi. Heuh nya euy. Heeh, rek iraha abi hayang jongjon ayeuna.
Atuh geus kieu cumain mah. Heeh. Nya. Urang ami teu boga Hutang, adinya ami jongjol. Aya Iya anu 100 anu urang. Heeh. Lope pake bayar ayeuna lunas ieu nu 100. Anu akang tadi boga hutang ka urang. Nya. Jadi pas 200-nya. 200 nya. Nuhun Kang. Nya. Non kok anggo ulah-ulahna di deui Moal itu sebut. Assalamualaikum Kang. Salam. Jung. Si Karisum pinjam duit ke heula. Ieu teh duit teh urang 100. Cum. Udah nginjem duit urang 200. Eueuh, urang aya ge 100. Sok dibikeun. Ngibikeun teh. Jadi akan 100 nya kira bayar hutang. Isuk burit. Nah, yang jongjon ayeuna geus atuh cum teh 100 pake bayar amih lunas. Heeh, nuhun Kak. Ari duit urang nu 100 ka mana? Jadi kalah ka urang malik hutang ke lumrah. Lah, dasar eueuh milik urang mah. Sagala rupa dengan jadi ripuh jeung ripuh bae. Katipu urang katipu si Karisum.